kopi nangis ayah kan beneran dia boga propos sabatang. Ih, sabatang cenah. Aing ge boga janda hiji lagu. Propos doang ya. Agul lah. Aing ieu gico men, gico. Artinya gico itu G-nya itu ganteng, E-nya itu keren, C-nya itu cabang. Tuh, O-nya itu orang yang paling ganteng. Oh. Kevin sok ngerokok kan? Ngerokok tuh. Kopi doang kali. Si eta mah aya teu ngerokok mah teu katingali playboy na nya. Iya, gitu. Kira-kira banyak sih gue kabogosan. Ih, Nya urang teh jomblo. Sia era atuh. kalian kan budak leutik. Heeh. Aing era. Urang neangan yuk. Ayo. Ka mana? Itu tuh di situ aya janda. Bihinun. Bihinun teh pamajikan Waisa. Salah kira. Pamajikan? Kalian anu itu bihinun lempak. Oh, salah. Ya. Ngomong naon teh dua deh. Ngopi, ngudu tulang kopi wae. Pesen. Ngudu ada beda tinggali playboy na. Aing di karedang kieu kikieuan Ayo teh. jam baraha tuh setengah satu. Karedang. Ngaraguan ditakwa ngaji. Cedekeun ngaji ieu teh. Kur atoheun wae gitu. Halus lah ngaji. Iya, tanya nama jam 8 tadi. Di jam 8 orang syuting kikieuan teh. Geura. Karedang kieu. Urang ge sarua hareudang. Tidak, di atoheun teh anjing cicing di kobong mah. Ngaraguan ge mah arek ngaji cenah kitu. Pegang dari tak aku, atuh pi atoheun we ngadoakeun parang lampu gitu. Betul apa betul? Oh. Bisa nyen lope ya, tengalikeun. Moal beuleut wae aing mangarokok. Jieun lope ku aing. Tingalikeun kana wuduna jeung asupna. Jangankan lope, nyebut nama seseorang juga bisa. Nanti akan ngebentuk, misalkan sayang gitu ya, tengalikeun ya. Sayang tuh kan, ada kan? Caduk tuh manusia. Goblok, naon caduk? Ada. Dia tengah deuleu aing dia. Lope sakitu. Aduh, eta mah ngomong atuh. Ngomong naon ya, lamun buleut mah kieu. Asupna kurang tebal doang, dia teu kaciri. Tebelkeun atuh. Pan udu Kan nyata sing lila TKB ya. uduna murah, aing sablebet encan nyampe kana 5 juta. Nu nengalina ara reuweuh, kurang teu nyaho teu gablegeun kuota. Nyaho eta teh kunaon bawa. Kan teu boga duit ini mah keur lockdown. Bisa jadi gara-gara corona. Aduh corona, penyakit asal di Cina menyebar ke Indonesia, dipunaka orang Sunda. Aing teh bisa jadi iklan sakitu. Udah bisa etik lagu sing loba tuh. Kopi olah kedung. Suara halus. Prajurit bangunan serbaguna, batu bara jeung semena, kulina aya bapana. Kadiga cek belah hareupan. Esin ku kamera. Entang pisin-pisin atuh. Ieu urang arek nanya, ai nu ngaranna corona teh naon sih eta? Corona teh ngadenge mah, cenah eta teh. Eta semacam kuman gitu, leutik. Oh, kuman leutik.
ai cek urang teh ieu ai corona teh anu ieu teh ning nu parawan di si jalan teh ning eta tah nu lalaki sakaya corona kokoro bedina jelo calana jelo jelo calana gitu maksudna teh lain jelo gitu. Atuh eta mah beda deui lain corona eta mah. Aing mah meuli cita divaksin cenah mah ngadenge mah kieu kamari oge cenah lamun teu divaksin ayeuna engke bulan Januari mah cenah divaksin teh disuntik teh ya da aing sieun kitu disundikna Cina kunaon? ku jarum eta jeung di obatna teh cenah ngadenge mah kamari kan urang kieu nya hadiran ka ditu ngadenge kieu tah lamun divaksin eta teh cenah kieu obat cairana teh hiji cenah bagong cenah dua monyet mun salma hiji di anjing eta tah gitu wallahu alam cenah tah lamun maneh geus divaksin teh ieu cenah ngadahar susu beruang teuing eta tah lamun teh ka padogan hiji di naon teh lain mirbion ieu pokaris we tah eta kitu mentak urang ayeuna ti ka ayeuna can divaksin urang sieun Urang ge can divaksin tapi cenah ngadenge mah lamun cara can divaksin hese nyieun surat nikah. heueuh cenah bingung eta teh can kawin di Urang hayang kawin. aduh kumaha Nah, duit euy. ai duit mah geus puguh teu boga alam dunia geus pakeuh bencana datang ngeureuyeun nu maksiat beuki maceun nu ibadah beuki aweuh alam dunia geus kareung Urang jadi keung euy. entak Iya, kadang-kadang gitu tuh. ayeuna mah geus loba jadi contoh gitu nya ieu mah lain ieu memang ngajelaskeun tentang naon tentang Akhir zaman. akhir zaman ayeuna mah Maksiat di mana-mana aya mah di gunung ge ayeuna mah atuh. Dijeunan pamaksiatan hungkulnya. gitu ayeuna mah geus teu ieu lah gitu dunia teh geus bakalan tereh gitu bakalan tereh kiamat gitu Nya astagfirullahaladzim. tak ayeuna mah abdi ge alhamdulillah najan cicing di kobong oge gitu bari kedua ngajina oge pirang-pirang cicing di kobong oge Udah Tah. takol ayeuna Ngopi atuh ngopi ngudut tah. maneh mah leutik keneh ngaji ayeuna di dieu gitu Yang ulah lobakeun we ka bogoh heuh. Ka bogoh mah lobakeun teh. Terus hiji Apalan lobakeun mah Alfiah Imriti Johar Maknun kadituna Sulam Munawarok samsia loba keneh. Takna ngaji teh sing bener, teh pengleutik. Bobogahan mah kieu jodoh mah geus diatur ieu. Komo masalah rezeki mah nya heuh. muhun eta tah bijaan babaturan maneh nya Kevin bijaan ngobong di juk gitu ngararaji di dieu gitu saha we gitu babaturan maneh ataupun bibi anak bibi maneh gitu kita ngaji di dieu saha we alamanna Cimande lain Cimande we lain eta salah Caiman anu hade nya. tah eta naon Cimande teh Caiman anu hade. tah eta Caiman anu hade eta Orang jadi boga asa boga pertanyaan pertanyaan naon arek nanya orang ka manehnya. Nah, naon dah? Hewan naon anu hurufna hiji? tah ayo Ayo. Bari ngopi bari pikiran tah wuduna tah kopina. Hewan naon anu hurufna hiji? aha ikan Bener maneh ini bisa ada. atuh iya dong kan kemarin orang diajarkan ke orang itu Orang mana? tanya orang itu orang pojok Oh, kemarin teh anu iya nu bahasa nak para yang teh gitu orang leuwih liang. heeh Heuh. tah lamun ka budak leutik ieu teh tah entong cenah gitu Entong teh ulah. bingung gitu aku bisa rieun wae
bahasa teh entong titita dahar cina gitu. Berarti aing dong teh ulah dahar bener. Gitu bener. Lieur eta bahasa teh. Aya urang mah sok naon teh bahasa kabudak leutik teh. Ujangnya. Ujang mana dia Ujang. dahar cina. Aing mah entong dahar dieu cina. Jadi ulah dahar Lieur. jadi ulah ek nanti jadi keur malapar teh ek nanti jadi ulah Ulah keur mah jauh di dieu teh ka ditu. Nya kitu. Tapi kan aya naon ngaranna teh aya pepatah likuli kaumin istilahun ya. Setiap kaum teh mempunyai istilah. Berarti itu teh mempunyai istilah bahwa si Ujang teh maksudnya. si Entok teh bahwa si Ujang Oh. kumaha sih Gitu. gitu padahal kita jeung kitu Iya. hmm. Ngopi lah. Nyecain apa ya tuh itu. Kamari kurang gigi pun lah. Kita aja tuh. Serasa anggur merah. Cina aduh masya Allah aja.